bakal saling lara upami sebuatuna disebut maut ngarana upami sebuatuna disebut maut ngarana disebut maut pisan iraga kaluar arwah najan jalma gagang rongkang idinya mah kudu pasrah najan jalma gagang rongkang idinya mah kudu pasrah sabada arwah kaluar di tengah imah ngagelar kula warga Cikalewat bari cerit umat gelar kula warganya cerikan si mayit dimaran dia terus dibungkus ku kafan geus beres disarolatan terus dibungkus ku kafan geus beres disarolatan mayit nu meunangnya bedoy pucah tangga digaroton dibawa kasaran gedong ku hirup ukur barengong dibawa kasaran gedong ku hirup ukur barengong sabab maut eta lawan kabeh jalma bakal nyorang di ayeuna kudu terang naon nu bakal kasorang di ruang hutan beureum di idet teuleuh-euleuh atuh dilantung jeung sireum urinyuh pake nyireungeun saberes